woi, tong ngilap subscribe woi. Amat woi, subscribe jeung komen like euy. Tong ngilap euy. Hirup dimilikan di kumaha atau dimilikan tidak meren jangan ditaruh bawah kumaha majikan rudet budak kis lincak waktu dewasa nggak mau kis sugan we atuh orang pada minggu minum budak kayaknya mah Neng dia Neng dia bisa pergi dia tuh tong manyun wae atuh awon susah wae teh. nah dapat kucing oge susah tapi kalem we hirupna Nah, bet ka ucing. tingali atuh kucing di merek modal-modal oge kudu magali urang mah sabalikna tinggal cek hirup susah kita terus bagiana keun kayak gitu terus milikna moal ka mana kayak gitu Ah, mah capek kieu mending cerai di atas materai anu ngamai jiga jolai dicolek ngacai. ah gitu atuh pami kitu mah benten sareng mimiti ai ti mimiti geura siap dicanak susah balangsa tapi ning benten sareng kenyataanna ayeuna teh susah cerai ini asa benten gitu Udah capek mah susah tuh si Doni geus gede biar kok susah wae. ya keuna kami capek masuk itu gerak pulang karunya Nya atuh wah tuh mau bulan deui. Atuh naon deui? aku mah paling bapak jantan tukang kopi Pek wae. Assalamualaikum. salam Assalamualaikum. rumah Salam. Nah, kalau teh tengah jawab salam acan, Islam lain. Sekali. Tah gitu tuh jawab salam teh kita tadi. Hari kolot tuh terus pada salam itu dak dinya. nah atuh dah udah duaan ieu nanti duaan Atuh nikah cukup sekali hayo. Hah? Nona? can ngomong Nona? can ngomong masih lain yang naon atuh hayang naon Nona? Torek. mani Anu di dinya. Nona? hayang naon Yang naon? Iku maha itu. Bener pisan. duaan Itu Ciulina di mana? Naon? nah Oh, Naon? minta duit 500. 500? Kamu kemana nih minta? kuring boga kuring bisa jante Aku siapa? misalnya itu kan madak ibadah mikeun oge bapak rek dagang kopi Sok. itu jam ya bapak buka 2000 ya yuk ulin yuk Hah? Aya 2000 hoyong ujang. Naon? Udah belinya torek. Naon, Pak? Aya bapak boga 2000 boga 2000 Oh, di Naon? mana tuh? iya kan duit mah tere yuk ini yuk Oh, ulin aja, Pak. heeh Ah, ulin enggak? Ya, sok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. astagfirullahaladzim Mana yang ngerti?